Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di kelas 12 kayu 2 badmintonkeun tugas drama nu judulna Rahasia Lembur. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Akmal Fakih salaku sutradara sareng Hadi. Abdi bade nepangkeun rerencangan abdi di katuhu. Tepangkeun wasta abdi Dimas Prasetyo selaku Pasadi. Tepangkeun nami abdi Wasta abdi Ali Rizky Ruchayadi salaku Ujang. Tepangkeun wasta abdi Raihan salaku Kijambang. Tepangkeun wasta abdi Adrian salaku Dedi. Tepangkeun wasta abdi Dika salaku penulis naskah sareng Rian. Tepangkeun wasta abdi Anska sebagai Nasman. Tepangkeun wasta abdi sebagai narator. Tepangkeun wasta abdi Zaki salaku Edi. Tepangkeun wasta abdi Fahri salaku Asep. Tepangkeun wasta abdi Jerry salaku Tatang. Tepangkeun wasta abdi Silvi salaku Rata. Tepangkeun wasta abdi Gendut salaku penata suara sareng Wawan. Tepangkeun wasta abdi Hayar salaku Soli. Wilujeng Adegan hiji di lembur. Di hiji lembur leutik di Jawa Barat. Aya sumber cai anu dipercaya nyimpen kekuatan karuhun. Ki Jampang, lalaki sepuh anu jadi panjaga rahasia. Hirup bebarengan jeung incuna Rian. Nah, aja ini dijaga pisan keluarga. Nah, ieu cai teh ketipan lamun dijaga bisa musibah. Wencai bisa mau bergerak, cuma orang jual seti ka kota, lumayan duit kita pakai beli sepeda tuh ki. Duit bisa dilakukeun pake alam bisa dibayar. Bener ki, orang kudu juga sumber cai ieu, nilai kurang, tadi dia anak kurang ke. Adegan 2, kedatangan Hadi, Raka jeung Sony. Ih, nama. Punten. Wilujeng sia wangi tepangkeun abdi Hadi. Di dieu abdi gaduh rencana saya kanggo bapak-bapak. Di dieu teh abdi teh bade ngadamel tempat wisata. Abdi di dieu bade ngadamel tempat wisata. Kampung di dieu kumaha. Dokumentasi proyek Hadi Rock di lembur, mudah-mudahan sukses. Bisa kita mah pada bisa sugi, nunggu jadi rame. Tapi kumaha bae sumber cai urang bahan pikarsa. Betul, orang kudu ingat amanat karuhun, alam tak bisa dijual. Tenang Pak, tenang. Sadaya bakal aman. Abdi nu bakal tanggung jawab. Bukan, tapi tadi aki-aki ngomong teh asa mikir oge nya. Bah, waduh. Ieu lembur lain tanah kosong, ieu lembur tanah berumurang. Dengan sekarang Warga mimiti kagoda. Kuduna, waktu wae duit aloba. Tapi kamu bisa percaya rusak, kenapa malah susah?
warga kurang kudu ingat amanat kaluhun ulah nepi ka silau ku janji kosong. Pak Haji memang tidak membangun, tapi sudah saya ini Abi teknologi sedetik untuk bisa memanfaatkan bangun dari Mana-mana sampai sama sorangan. Abi hanya mengingatkan hal-hal yang bisa dibayar duit. Bener pisan, urang teu butuh taman wisata. Urang butuh alam anu hirup. Urang teu bisa ngajaga sumber cai, urang mau hirup jang. Kuring ngerasa ieu lain proyek biasa. Aya melalui jero duit. Iya kan. Adegan 4, peting di sumber cai. Sumber cai nimbulkeun cahaya siga aya roh karun anu marah hadi sieun kabur ka mobilna. Isuk di lembur. Warga kumpul. Adegan 5. Sok nuat siap. Adegan 5, isuk di lembur. Atus begitu. Sumber cairna atas aman deui aya. Sumber cairna atas aman deui aya. Mugia ieu jadi panyaring-nyaring dia rasa hormat jeung rasa syukur teh leuwih penting dibanding segala harta. Abdi ayeuna nuhun ka sadayana sanajan abdi orang kota ayeuna abdi diajar dan hidupnya lain saukur ngeunaan untung. Abdi oge bakal nganamung video dan video ieu jadi abdi oge bakal nganamung video ieu jadi pangiring dikeun kota supaya manehna apal yen ieu moal bisa dijual. Benar, alam teh ulah dilakukan kalau benar, alam teh berupa benerna. Benar, alam teh berupa benerna. Iya. Iya. Benar, alam teh berupa benerna. Namun orang yang menjadikan alam, orang nu benang balukarna. Ya, waktu naik nama syukuran we, tapi ulah penting dahar, bisikan berbendung deui. Betul maneh, betul saya membunuh. Hikmah, kasatiaan, jeung rasa hormat kana alam. Warga lembur hasil ngajaga warisan karuhun, rahasia lembur. Ngajarkeun yen kabeungharan sejati teh lain tina duit, tapi tina kehadiran urang jeung kasederhanaan. Sakitu